Ya sama si Aul mantan aing. Sabar ke gue lah. Aul. Wak, wow. Tas ya karake kepanggih, laju bae ngeledek sia mah. Hi, Pong, bercandaan ge. Oh sih, ulah gitu ge. Engke enak kangen masa-masa lalu. Ih, bisa bae sih wak, wow. Terus kenal jadi diserangan bae. Nangguan angkot, Pong. Tas ya, di dia mau alay angkot, Aul, di dia malah jalan raya. Pira aku sih, Pong. Holah, Tapi ojek mah aya meureun, Pong. sarua Aul eueuh, kan ini jalan lembur lain jalan raya. Ih, terus kumaha ieu balikna? Emang Aul kali ini jeung saha terus naik naon? Dianterin alo, Pong. Terus Aulna ka mana? Balik, Pong, ti tadi. Pan main mah cuman nganterkeun doang. Terus balik deui. Duh, kumanya. Aing hayang nganterkeun, tapi geus janji nek nganterkeun si Dika meuli obat. Pong, siap kunaon? Entah kunaon kok Ul. Oh. Pong, dek tong nganterkan balik. Hitung-hitung mengenang masa lalu. Saila ya. Tapi ulah kebalik, urang ngobrol-ngobrol heula. Menya di dieu Pong ngobrolna. Anu sayu, omong buka tempat izin ngobrol-ngobrol. Oke. Ayo, asik. Yakeun. Mau main tebak-tebakan mau yuk. Ayo. Tapi aing heula dieu lah. Oke, kita. Oke. Hewan naon anu boga 12 suku terus bisa hiper? Naonnya? Jawabanna genep ekor burung. Cuma Tip, mentep tip, we, tip. naon? Naon perbedaanna tukang sate jeung tukang soto? Naonnya? Sama-sama teu ngajual bakso. Oh, siap bener. Aing boga deui ya. Naon? Buah-buahanan anu cocok jeung para jomblo. Naonnya? Buah. Gitu sebut aing. Bau. Mu, manggi keropak masjid tok. Keropak masjid. Tika mah on yo, jarang keropak masjid cika dieu, atuh ke masjid lah. Ih, maksud aing si Ompong Latif, Mumu. Oh, eta maling keropak masjid jeung Tika. Terus naon ge tip? Kalau Mang Anyer. Geus ge, geus. Aing serius ye, nempo si Ompong teu. Ento jatik, emang dek naon? Main geus janji ongkoh, ayeuna ndek nganter aing meuli obat ka apotik, tapi bae. Emang misi muri yang keneh. Hooh, puguh, cek dokter ge ulah sampai kabeakan obatna. Ke kambuh deui penyakitna. Mana jauh meulina bapak aing gawe, nu meulikeun deui selain aing mah. Oh, Lah paling ge nyimpang heula Ompong mah, nyawa sorangan manehna mah jelemana eumpleung. Puguh hooh tip, aing ge kitu mikirna. Honggeus lah, aing dek muter heula, sugan keur jeung barudak. geus geura teangan tik ka ditu. Hooh, aing teh heula nya. Oh, Tengah ada Tik. Mu, emang mina si Tika boga penyakit naon kitu? paru-paru tip. Oh, parunan anu bisa nien bahagia. Naonnya? Paru hatiku bersamamu. Gombal bae ya. Pan ieu mah keur lin gombalmu, ieu mah tetebakan. Ih, kan tinggal sia. Bung. Ih. Met kunahan sih? Wah, pasti sia ingetnya. Lamun sia ndek ieu jeung Teh Cindy. Irong ngagentos ya. Nyaho lah. Sia mah teh nyaho sih. Mun sia jadi bahan gosip ibu-ibu bahwa sia ieu jeung Teh Cindy. Tah anu kieu mah buku aing udah paksa ke sini. Lah, ge Met deh. Met, kumaha rasana? Kieu jeung siluman kera. Maneng irong. Met, Mang Didin, manggi si Ompong tak? Wah, Dika, kabogo dong acek kelong ge. Ditanyakeun bae. Sewot amat sih sia Met, biasa besi. Nyaho sia Memet. Teu mangge jatik. Ih aing, kemana nya eta jelema? Oke lah, nuhun Mang Didin. Haus ge. Dik, kemana sih? Sedih bajing Amemet. Ulah ding tik. Teh Cindy bage beak nu doang buah kanas pagar. Komo di siang berhenti. Doang buah apel. Eta sia dong buah apel cenah. Oh lah Met, doang buah apel teu kudu dipesek. Oh sinya. Dong buah apel tuh dipesek digulai jeung baju jangin lagi. Ngeuna. Cara sia digulai berhenti deh aku Teh Cindy. Ki aku teu ireng. Bienekeun. Oh sinya. Dika. Ah.
tempatnya. Turun. Ayo, awas ya. Rumah juga. Cicingnya motornya, cicingnya. Ayo. Nah, itu dia. Kebetulan budak. Budak saha, Pong? Biasa, Ul. Geng PJS. Ngomong-ngomong geus kebal amatnya karena kawanginya. Heeh nya, Pong. Ngagilisan bae Aul ya. Waniru hai. Sarua si age, Pong. Tah. Makin naon tah aing? Makin rempek tengah rupa banget. Tas ya, makin rempek bae cenah. Aisyah mah ngomong ka si Tika pinyerieun. Tika. Saha Tika? Iya. Iya sanya. Ih, Maedan. Geus lah, udah dibahas. Ngomong-ngomong, Aul geus boga kabogo deui can. Encon, Pong. Di semenjak putus jeung sia. Tah. Aing sarua can boga kabogo deui. Saha ge, Pong, bakal dek ka sia. Angge kira hilap be. Musibah jasa gitu amun bikang menangkeun aing. Lain musibah deui, tapi kiamat sugro. Tas ya, pating pinekeun. Ih. Pong. Halo do kitunya. Oh. Halo, Dok. Haridangnya. Seret katikoro. Ih, sia mau ngomong be, Aul yang lebih kencengin rumah. Geura meuli ge. Pugus teu boga duit. Sia nganggur tah. Ongko jadi kurir. Dipecat aing Ul, gara-gara tilo kasep gawe. Ompong. Geus mah beungeut doang piring peupeus. Sebul deui nak jadi naon si sia, Pong? Nek jadi pengacara dong. Pengacara naon, Ompong? Pengacara, Ul. Pengangguran baca acara. Acara maling kotok meureun sia mah. Sembarangan bae sih mah, Ul. Saki aing baik hati dan tidak sombong nah. Atuh heueuh lah, naon tuh anu nuk disombongkeun ti sia? Jok, cicing, Jok. Itu si Ompong jeung saha, Jok? Atuh jeung bikang lah kasubek kumaha sih? Aing ge nyaho benjo jeung bikang. Tapi saha eta bikangna? Oh. Kongs ke. Cicing lah dirinya. Benjo ndek nanya lah ke si Ompong. Aisyah ndek ka mana benjo? Atuh ndek adi itu ke si Ompong ndek nanya kumaha sih? Aduh benjo, dicungkeng sakoy. Terus kumaha ge? Lamun urang teu nanya, urang mau nyaho meureun. Geus cara perepe. Bisaan amat yang si Ompong. Pan goreng tapi laku. Laku bek. Emang si Ompong dijual gitu ku bapana? Astagfirullahaladzim benjo. Ih, Aisyah nekir hasil cagerna. Geus, mending cek adi tuh ke rumah sakit. Ubaran tah otak sia tah ubaran. Emang otak benjo kunaon? Kok tita diubaran? Aing mah benjo. Kuing. Kasubek aneh. Oon teh ya oon. Sia anu on mah. Sahanya eta bikang? Jangan-jangan open BO si Ompong, Jo. Open BO. Anu kos si Meme teh nya kamari. Jo. Oh. Tapi eta mah bikangna geulis sih. Henteu goreng dong bikang si Memet. Oh nya. Jo, geus mending urang ka pos yuk. Sugan aya budak. Bejakeun urang ka budak. Ayo ge. Ayo. Jo, Aisyah ndek ke mana? Mending urang jalanna muter bae. Ih, kasubek. Muter. Oh. Ayo. Aduh, benjo. Aisyah ndek naon muter kitu? Ih, kasubek kumaha sih? Pancak kasubek jalanna muter. Ieu benjo geus muter. Kumaha sih kasubek? Benjo. Da deket pae ku. Kesel aing makasih ya. Aing. Bener pae cing bek. Maksud aing, urang balik deui jalanna benjo. Uing. Oh, gitu maksudna. Ngomong dong ngemeng ti tadi. Capek aing makasih ya. Geus ayo. Geus ya, geura meuceh minum, sekalian cemilana naon ke? Asik. Aing balikin hiji ya. Jati keuri ge aing bae wajanan sia. Oke. Tangguannya di dia ulah ka mananya? Geuraan. Oh, tangguan awas. Geura ka ditu. Ayo, Tip. Ayo ge. Itu si Tika balik deui. Tik, karak mah kamirik nyusul sia. Ayo si Ompongna. Mu kemana meureun eta budak? Bisa diandelkeun jasa eta mah. Geus ayo ge tangan deui. Ayo Tip, kurang bantuan. Ayo. Kuku kami di baturan. Geus aya ge. Ayo ge. Nah, Jo. Si Memet yang Mang Didin araya tuh. Hei, Jo. Oh, ja. Met. Mang Didin. Si Ompong keduaan jeung bikang di ditu, tapi sameureun eta bikangna, ja lain si Tika. Kedeng heulan. Sia naon maning sosud kieu cek leungeun.
Sindaan jadian ya. Mang Didin, bating torek. Kajentein banget orang goreng, Mangkos. Karena kudang gering, tapi orang normal, Mang. Lah, ngaku be, metnya. Oh, ngaku be padahal mah udah sini-isin. Ngomong naon sih? Bejo nggak ngerti. Please deh, jangan bikin Bejo bingung. Tasya, lagaan si idiot ngomong bahasa Indonesia. Nggak sih. Si Ompong kerduaan di ditu jeung Bikang. Si Gana, Bikang open BO eta. Lah subek, pira aku aya bikang open BO nu daekeun ka Bubuk Ranginang. Bubuk ranginang cenah. Berarti beungeut acak-acakan dong. Oh, kos Bubuk Ranginang teh sajatan. Ya sayu beneran Mang, si Ompong jeung Bikang di ditu. Bek. Bisa jadi sih. Pan Bikang open BO mah lain anu ganteng. Bikang open BO mah asal dibayar, pasti digas. Oh sih, tapi boga duit di mana ge? Jalan mana ge? Pengangguran kitu manehna. Menang ngepet meureun Mang. Oh, gitunya. Hong saya ge, kan sana yuk. Yuk coba penasaran Di mana? Di itu lain ini dulu ya. sosok mau Bu. Ah, tik kebeneran aya sia. Naon gitu, Bek? Tik, kaki subek si Benjo, si Ompong kedua di tujung Bikang. Aing ngebising Bikang open BO doang. Makanya kami diintip. Nu bener saridak. Oh, tik bener. Ya, Jo. Betul. Duduana di mana ge? Hayu ku yang dititangkeun. Bisa ini. Ya, caina ya. Kebel meuli cai doang ge. Oh iya maaf. Bukan ulah ya, gampang supaya cocit. Nun ya. Ih, eta bibir maneh harieum, kos boja take bae. Tah geus geura dahar cemilana. Ih, isin ya, isin. Lah, sejak irahameun sia boga ka isin. Uapan ge, uapan. Ih, mung amat aing. Hongeus aya kitu carana mah, ompong bung nganterkeun aul balik. Ih, goreng jasa ngancemna. Yo, Nonggus ya. asik. Aduh. Masih makan mata sih? Oh gitu. Maaf ge. Lagian boga beungeut ku renyak. Teka ciri mana sungut mana mata. Pipi meureun nu renyak. Geus geura deui ge. Nu bener ka apana? Emang sungut saya nu mana? Nu ieu ya, atuh nu ieu lah. Oh, kirain aing paralon sepiteng gitu, jabot tai. Ngisi deui, apana deui? Cek kapan mah? Tuh kan, cek aing ge bener kerduaan jeung Bikang. Abang, Ika. oh jadi gara-gara Bikang ieu saya ingkar janji, teu jadi nganter aing beli obat. Mentotik mentok. Kecewa aing pong kos sia, kecewa. Maaf, emang saha? Kos sia nanya aing, kuduna aing nu nanya ka sia saha? Aing aul mantana ompong. Oh, jadi sia mantan si Ompong. Ngestik, ulah senak sengor kitu geus. Isin deungna ih. Oh, sia isin ngadengena. Isinan mana mun dibandingkeun jeung tetangga nu sok ngomongkeun aing. Ih, si Tika gelis-gelis babugan jeung cacing kalung. Terus mah goreng pengangguran deui. Isinan mana coba pikir. Mun kudu ngomong mah, aing capek ngadeng ngomongan tetangga anu sok ngagoreng aing gara-gara babugan jeung sia. Oh tiko, emang bener aing mah goreng. Geus mah goreng pengangguran deui. Eta sia sadar. Terus lamun sia sadar, kunaon pake loba laga segala acara selingkuh. Jeung mantan di selingkuhna. San selingkuh Tika, dengekeun heula penjelasan aing. Geus teu butuh penjelasan aing mah.